Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai dalam prosesi Pang Bagea Bang Anten bersama Sanggar Pang Hegar Sejadi Kawitan. Pakuh akarna ajak tangkana rindang dahana lembok dauna lebet buahna ngaran baka kembangna. Nuhun Gusti Nu Maha Suci nomor bangsa daya alam ka makhluk sakumna bae dawe di kapangeran mapal nu pangantenan mugi asing jantan bendu gandru Penggawa gerak luwungsu Penjam wadang anu disebateri bahan pembela bangsa satria anu tasya banting benteng jana anu disebateri bahan pembela bangsa satria anu utama banting benteng jana berjuang nayonan musuh curang jatuh mundur Judul surti kahyangan, judul surti kahyangan, pra urang papan sasarnya.
atuh urang geus rendengan sud. Hop hop. Aik. 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 Wah, si wawalak teh sia teh ngerakeun kawa kasebelan. Aduh sun, hapunten anu kasuhun, hampura anu dibimaksada. Uwa ngari kedek dipayun lain ojo prianta kabur. Saking gumira ieu teh. Rehna injua bismillah rek rumah tangga. Urang bungahkeun kurang, urang hibur kurang, urang doakeun kurang. Kami kakarak imut kapun bojo. Imut. Hah, kakarak inget. Si bebek, si sayang, si cinta setia. Baku kami teh kita nyusul, palang siang sasab ke mana karep. Moal kitu keur nonton di sisi. Lain nu ieu, Lain deui wae. anu ieu mah geulis. Masih keneh parawan. Berem keneh. Berem teh mah. Ampun teh Mamajo nambah kecerot. Lain nu ieu. Moal kitu nonton bali dia. Lain deui wae. Sami apa? Sami sanes deui. Lain nu ieu pun bojo mah lain. Nu ieu mah geulis pisan. Jika bintang film. Saha cenah? Jika Sahrini. Maju mundur ke Mana cenahnya. Mana tuh pun bojo. Cobi calukan mah. Amu. Abah. Hello abah, hello. Tak gening, ayo nama teu perlu hariwang. Ini zaman sekarang mah sudah modern. Tidak di kampung, tidak di kota. Sudah pakai smartphone. iPhone cenah bahaya Terus nama. pakai iPhone aya nu. Ari Nini di mana? Abah, ieu ambu karek nepi ka parapatan. Nambe dugi ka parapatan. Abah. Sok atuh teh parapatan ka kenca. Kenca. Tuluy ka katuku. Kakatuhu. Tuluy lurus. Nya abah ke antesan heula aku ambunya. Assalamualaikum abah. Allah itu kurunyum di dapur. Adio. Allah. Pamajikan dewe mani geulis. Dicecek setengerakeun. Karena kita namakan wae kawe jang incu. Ayo aduh ayeuna. Ayo semua ulang isitkeun. Ayo seteh ulang isitkeun. Aduh ampun. Abah, aya naon atuh abah meuli geus rame. Aya naon CD kurang teh meuni eungap ke ieu teh. Lain meuni eungap ke ieu teh sorak teh. Naon cenah mah? CD kurang teh aya kabungan. Kabungan naon cenah mah? Incu urang geus bismillah rek rumah tangga. Urang hibur ku urang bungahkeun ku urang doakeun ku urang. Terus abah. Nini. Abah. Ari mah rek mantuan wa di hareup ulang erakeun. Nuhun, Abah. Sok dilatih heula ku wa. Betul. Hiji. Eta hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Ya ngagelang. Ala. Layak satu aing geus aja. Yang mana? Anu nyuna satewa balang anu nyuna yang nyuna. Sok sekali deui. Hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Ba, apa ora iki? Allah. Jadi satede layak letek ku aing geus sok. Layak. Yang mana deui atuh abah? Anu nyuna. Yang nyuna cenah. Hampura satede ini. Hampura aku kami dilayak. Hak nini bari ngawi bari nyanyi nu ngeunaheun garyo. Sore cenah bakaulan heula sakedap yeuh. Halo Senini lain pangkat ayam joget jauh saha deui bae cara
Aturkan hatur nuhun kamana deh. Olo hayang keluye. Atau satu nini ulah sabar. Ayana. Aduh ampun. Aduh hampuran ini dipura ku kami. Karena jendak sama kesengampara lalang sekesi singlarkan balumbang tembon jalan ke desa Sapuan. Tutut gunung keang rumah. Raden Ratu menak anak king balinggi balenggah begerit. Gerak calik dan kursi gading gilang kencana. Haturan rampes. Haturan apa ibu mah majang sareng. Haturan gede anak haturan dia enggak semoga raja di pangan panganten ulang besok haturan gede anak haturan bagia datang semoga Dipersilakan kepada kedua mempelai serta orang tua untuk dapat menduduki kursi yang telah disediakan. Oke, baik hadirin seperti yang selanjutnya mari kita saksikan bersama. Dipersilakan. Saksikan bersama prosesi tarian persembahan, di mana tarian ini kami spesial sajikan buat raja dan ratu kita yang hari ini sedang berbahagia, tentunya Cindy dan Aldi. Sanggar Panghegar, Tasikmalaya.
mundur pantrang mula rek satya satuhu rumah tangga satya satuhu salah pinjung pamajikan salendek saigala sabobat sapihanean kacai jadi salawis kagalat jadi salabak silih simbol bukan dari si cemplak bukan nyama hey Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. iya Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sanggar Panghega. baik hadirin seperti rumahnya tidak dapat berlebihan kami dari Sanggar Panghega untuk ikut serta diabadikan di mana momen ini momen spesial, momen istimewa dari kami Sanggar Panghega yang mungkin momen yang tidak akan kami lupakan apalagi ikut serta diabadikan karena ini adalah momen spesial, momen yang sangat luar biasa. Hari ini kami dari Sanggar Panghega mendapatkan kehormatan untuk mengisi acara pernikahannya Ananda Cindy dan Aldi. Sanggar Panghega Kota Tasikmalaya ini merupakan sanggar terbaik yang ada di Jawa Barat. Ini merupakan juara pertama Seperiangan Timur lomba upacara adat dan juara ke-1 juga se-Jawa Barat. Hari ini hadir bersama-sama kita Sanggar Panghega tetap digemari masyarakat. Terima kasih kepada Sanggar Panghega. Bapak Ibu yang saya hormati, berikan satu kali tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. Oke, kembali sekali lagi berikan tepuk tangan kembali untuk Sanggar Panghega.